kabur geus. Urang kabur dah itu dunungan aja. Bodo amat. Gawe di aing ge, gawe di aing. Lapar nih nya. Aduh, capek nih, Bro. Ih. Si kunyuk nu kamari. Nanaonan budak aya di dieu euy. Jik deketan kok aing nah mogok ya sugan we bisa ditulungan ya aing minta tulung heula lah. We kunyuk, kenaon sia di dieu? Aduh, aing panggil deui jeung di dinya nya euy. Nu sing jodoh meureun mana jeung urang. Enya meureunnya. Geus sabaraha kali panggih, 3 kali panggih jeung urang ayeuna. Tapi can pernah kenalan orangnya. Nya sok atuh kenalan tuh. Saran maneh? Rizky Bako. Aing Yaman si Komar. Oke, siap. Yaman si Komar. Si Komar. Hese anjing. Si Komar geus anjing lah seteuing mah. Yuk, paneh kenaon eta didorong. Aing mogok kok teu ditu ngadorong ajig. Geus mah dagangan sepi aing motor mogok geura. Ajig teh Kewe atuh kurang dibeli heuh. Sip. Sabarahan, Bos? Ulah ka bos atuh da aing can meuli. Sabaraha kok? 20.000-an we. 20.000 siap OTW. 20.000 nya Digaskeun. Alhamdulillah ajig keur mogok ieu aya nu meuli mayan 20.000 bisa jang meuli bensin. Nya. Geus jualan sabaraha tahun, Mang? Ya, di eta we non di tahun 2020 lah. 2020. Bubar corona harita orang dagang ieu. Dagangna teh. 20.000-an? Kalau ieu naon, Mang, ieu mah? Ya elap aji keur ngelap banget aing namun keur kulinyam. Geuning jiga eta mah. Tek bener kaca gelut ya. Oh nya. Ieu jiga ieu, Mang ya. Oh lain tapi nya euy. Sugan aing eta geuning nocok dina calana. Ieu. Sempak. Puntu rawing sempak. Oh iya. Salah orang. Sugan aing sempak tadi mah, Mang. Elap itu ya. Dan nu ngaran dagang mah kudu mawa elap. Sia teh. Berarti lain. Lain. Lain sempak aji keur aing dagang mah mawa sempak. Make meureun. Nya dipake tapi lain dipake jang elap agi sia. Mulai kajak gelut ya? Nya meuli. Ngaracik heula di lila. Si goblok, udah sugan aing teh mulai nu meuli dia teh di jalan. Kapanggih jeung maneh? Dasar emang rezeki urang di mana mun ayeuna? Iya. Sok heula nih ame rada. Jiga ieu ge, Mang. Porno. Lain kieu, Mang. Ulah kitu porno. Pornonya. Porno pisan eta ulah awan. Bener awan. 20.000-an ya? 20.000. Si anjing, kemana? Si bangsa kalau lompat. Ajik tanggung jawab sia teu balade sia geus meuli 20.000-an ya ajik. Itu urang ya nu bagian tanggung jawab. Sia baladna teh aing mah hayang ngapal ya kudu dibayar ya anjing karek wawuh kurang ajar geus ngagawean aing di bae. Bayaran 20.000 teh hayang ngapal aing mah pokona mah. 20.000? Heeh. Oke lah. Bayaran. Nah, jadi aing lu kudu bayar anjing. Hayang ngapal lagi. Mana itu nu itu? Anda balad mana kada jejeng mana bareng nanya ka urang. Kita apa sih kan itu begininya. Anjing teh yang apa bayar 20.000-an. Bayar gitu aduh. 20.000-an saya ngapal. Mahal dengan aing hese itu geus di kameranya. Nah sok ada beuna ada 20.000. Rujit itu wae gaji. Aing jadi beunang ieu teh. Bodo amat. Buat ya. Mayan 20.000. Sip, dulu non. Oke. Heula, Mang. Naon? Masih can Ridho euy 20.000 urang ya. Aduh, aing teu niat tadi nama, Mang. Da kumaha daripada aing tekor geus mah mogok, ditipu di bae aing ku si kunyuk.
Aduh, 20.000 kan geus aya ya. Eta dahar. nyatunya Mang. Sok. Pasrah ya mah jadi anjing. Nya lah, saya ngapal aing mah. Jakal. Cing, sial ya poe ayeuna teh. Can dibayar ku si Bako teh jadi kameramen. Kudu mayaran 20.000 yang tanggung jawab. Tadi mah ka dieu lompatna tapi can aya euy. Kemana ya ya? Balik deui lah. Tayangan kurang tapi kapanggih ya kudu tanggung jawab aing teh ya. Bayangkeun, boga 20.000 nah ya teh pake mari ieu kudu. Ke. Jika nama? Kan sekurang gitu. Jika bisa nanya. Bener anjing panggih di dia sih teh euy aduh aing mah. Ya kumaha sih anjing mana teh indit anjing? Geuning aing kan kabur. Nah, di dia teh kabur. Heuh da aing teh fokus ieu teh nempokeun ieu keur mah beuteung kukurubukan. Boga duit 20.000 bayangkeun ieu. Kudu pake meuli ieu anjir. Tanggung jawab 50 ka urang. 50.000-an ya teh jadinya. Kan aing teh neangan di dinya teh butuh tenaga eta leumpang. Oh ya nanya 50.000-an ya. 50 lah. Ini jadi mah gini mah bayar 50.000 si kunyuk apa minta 50.000. Si kunyuk eta teh. Tadi cenah ge anjing da aing kalah ge di salahkeun itu kudu mayar. Si Komar mah goblok garek teh kenal anjing geus 50.000 aing. Da di dinya ge salah atuh kabur aing nu beunang anjir. 50. Bisa ditungguan cenah tuh. Da can dibayar ku urang teh nganjuk heula cikane. Keren iya dompet aing ke mana nya? Karena dibayar setengah nah tadi teh. Ya. Ini 2.000 salah anjing. Oh, salah. Nombok deui wae urang ku. Salah. Heeh. Ya. Nah, ya bener ya. Kayak teu nya urang ka ditu heula. Nya tuh 50 mah. Aing kudu neangan si itu lumayan ya, boga bati. Daripada doraka ku sorangan ming kuduaan lah. Panggih deui. Panggih deui bae. Aya naon deui? Ari si tadi geus mayar nya. Nya. Kan kieu ye. Kan tadi aing teh ditipu mana ditipu sarua Si kunyuk heeh. Tah, urang teh tadi teh mentana teh 50.000 lumayan aya bati 30 jang di dinya. Lumayan aya bati 30. 30 ya. Sip. Nuhun, Bos. Lumayan eta teh bagi 2 itu jeung Naon mana? anjing luas aing. Wah, aya di dieu geuning. Oh, goblok anjing. Anjing. Geus kabur. Hah? Kabur geus. Urang kabur dah itu lunungan anjing. Bodo amat. Gawe di aing.